coba yang boga kabogong menahun gitu na aya nu merhatikeun dek dahar aya nu naroskeun nanyakeun geus dahar encan beuh ngeunahun jasa asa dunia ini berdua bae mulai ngontrak cewek tuh Neka mana neng? Ke warung A, emang kunaon gitu? Atuh henteu neng, nanya be, perasaan tilok manggi, aya neng orang dia apa lain? Satu orang dia A. Ihonya, ampuranya, neng kenalkeun atuh, orang Apoy, orang Bekasi. Emang neng asli orang dia? Nuhun A, emang kunaon gitu? Tuh nanya be neng, aya neng ngaranna saha? Tadi can dijawab. Ihonya, ngaran orang Ira. Oh, Ira. Kan seseorangan bae, emang tadi diantarkeun ka Bogona gitu. Henteu A, orang mah teu boga ka Bogo. Sahabat nu daekeun ka urang, jauh orang mah jelema gorek. Ih, neng, ti tadi nangtung bae, ningan urang diuk nya di dinya teh yuk. Ya tuh hayu, urang geus pargeli suku padahal mah. Isin be ngomongna. Cek saha tuh neng goreng, eta mah nu ngomong neng goreng ge. Ecak meureun matana. Sakieun neng geulisna puguh. Harang ngaberanyai pokona mah. Ih, bisa bae. Ju ngomong-ngomong orang boga ka Bogo. Ya, boga ka Bogo encan. Juke urang jadi sasarana. Sarua neng teu boga. Sanasib urang mah. Buah-buah urang jodoh meureun neng. Si Ju menang meureun. Menang naon ye? Ja enggeus jadian ieu, menang meureun. Nyekel leungeunna saeutik mah. Teu menang kusaha atuh. Ih, nanonan sih lu ngening nak main di cumbe, belum amat. Nanonan juga udah nak lalang kesurupan itu. Tidak ada gula, pantat dia. Anak ada anon ya. Kalau memberikan sambil marut, kan ada banyak lah. Aisyah nanonan rintik, beungeut aing main bola bae. Atuh sia teh lu ngening di cuman. Kieu yang masih normal kene tad. Ih, hok itu. Ja parang saing mah tadi aing mantes nyium leungeun awewe geulis jasa. Lah, sia ieu tad hayal bae. Normal kene lah aing mah. Sugan be jadi kenyataan. Lah, pembajak saya betad lah. Daripada saya di hayal di mending kadi itu yuk. Hanggeus, hayalah. Tapi sih yang sabar jangan. Woi, atuh geus sager rintik aing ih. Ayo, ge, yuk. Nyalin sager. Benar sia. Tan. Ada kemarin cabut turut tagih utang kan. Yang rintik. Coba telepon ku sia. Dulu dia nak tagih utang. Coba telepon ku sia. Ada sampai itu. Nanti yuk. Gerak telepon ku sia. Coba cokot HP-na. Dong. Halo, woi, oke. Di mana sih ya? Pundung saya tah waing kemarin tagih hutang. Lah, balagu siap. Pagawe nagih harkolin, dahar ngopi ulin. Geus lah. Lah, kasong yuk. Ayo. Alah, para kasal di stok eueuh aja lah. Yuk. Lah, stok ieu. Alah,
Urang diukulan yuk tuh di ditu aya amen lempang bacara di tadi. Oh, ayo ge. Mita siapa laju carangkel beng orang-orang. Oh iya si Mita mah laju carangkel bel lempang sakit tuh ge. Ih, si madak pukul itu amat sih kaing. Ih, ai itu lain si aku tehnya nu mantan aing di sosmed. Ese kunaon Mita? Dari kenal lagi itu bae. Non wau. Henteu, perasaan eta mah pas mantan aing. Lah Mita sia sok ngakuan bae. Pugu mantan sia mah karombeng. Nah, Mita, pugu sia masuk omdo. Ih, beneran dak, eta mantan aing, eta mah kutu percayaan saria. Geus, kuari tebak-tebakan bae eta cowok nyamperkeun moal ka dieu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng, kumaha kabarna? Ingetkan ente ke orang. Alhamdulillah, cager, atuh inget lah. Puguh urang ti tadi merhatikeun bae. Teraai di jauh keneh asa wau. Kenalkeun ya babaturan Neng iya Ira jeung Ipit. Emang iya ngaranna sakit tuh? Emang benar mantannya si Mita? Ngaran orang Evan bin Yakub. Bener sih, si Mita mantan orang tapi bobogan gitu cuma sekedeng. Mit, ngomong-ngomong Bapak Sarangan, kabar kumaha Cager? Cager, bapak ge aya tuh keur macul di kebon deka bapak tah. Hayu aku minta anterkeun. Boleh atuh ayo. Ayo. Tuh, itu lain tuh bapakna tuh, nu hidung. Bapak, ayo nu nyiaran ya. Enak neng, sanu neangan. Geus lah ayo ka saung, bapak nege di saung tuh. Ayo. Saha kitu neng nu neangan? Tuh jalan mana? Mang, kumaha kabarna Cager? Alhamdulillah Jang Cager, Ari Ujang kamana bae tara ulin ka dieu Ari Ujang Cager. Alhamdulillah Mang, awak mah Cager. Cuman kantong doang yang rada nirisan. Inuman misagrip Jang, Ari kantong nirisan bae mah. Sukron kasiron. No. Iya, tuh udah nih. Aduh saya mah kamera nasi banget sih ya, sekarang. Si Kamera nak goyang. Bener sih, bener sih. inuman misagrip Jang, Ari kantong kosong bae mah. Oh.